Caritana rek ngabeberang deui besti poe ayeuna mah rek ngabeberang nyieun pastel besti soalna aya pesanan pastel ieu teh puasa nu kaopat poe meureun nya lamun cacap mah besti ayeuna pan ari awe masuk aya halangan teh jadi we kadang cacap kadang teu geuning nya puasa teh ieu teh tadi teh bibi geuningan mesen pastel cenah tapi hayang atahna we cenah dajang jualeun deui heug lah atuh cenah teh urang jieunkeun ayeuna mah nya sabaraha hiji teh atuh pastelna saeutik we cenah 30 siki urang jieunkeun we ayeuna mah besti nya ieu teh keur ngasakan heula bihun ieu teh heueuh jeroan pastelna kitu tah heueuh da ieu teh sing karasa we samarana teh ieu teh da lamun teu keur puasa mah diasaan heula ieu teh keur puasa kieu mah bororaah ngasaan geuning nya besti ieu teh teuing asin teuing teuing kurang uyah teuing kumaha nya pastel teh ieu teh mah urang jieunan we besti nya soalna bisi kaburitan kitu da cenah lohor teh rek dicokot cek si bibi teh cenah tadi teh geus lohor atuh cokotna jam 2-an we da soalna ieu teh cenah naon tadi teh heueuh sok lah cenah cek si bibi teh lamun tos beres cenah kabaran ari pek teh geuning nya heueuh teu lila nyieun nu kieu mah da ari geus biasa mah geuning geus kacabak meureun nya jadi pacabakan alhamdulillah geuning setengah jam oge beres henteu setengah jam kita sajam jeung tataha jeung nanaon mah geuning nya sebenarna mah wegah ieu teh nyieun nu kieu teh komo keur bulan puasa kieu masuk babari nyeri cangkeng geuning nya besti pan eta kurang nginum meureun heueuh singkat cerita beres we besti nya teu pira ieu teh nyieunnan pastel teh ngan tibang we karasa geuningan cangkeng cangkeul teu kudu ngagoreng enak mah da mesen oge atahna.